Oh nyebatna teh. Wani-wani sia make jeung dihibah-hibahkeun nanaonan yang kapuji hirup teh. Tinggal eueuhna ayeuna ti ditu ka dieu. Ya Allah Rabbi. Kudu ditempo heula ye lempeng apaan? Acang dari teu. Tadi teh. Aduh. Geng. Berarti ieu mah Pak Ustad. Aduh. Persis Pak Ustad basa ngarebut taneuh anu disagedengeunana. Lempeng lah. Pasti ya bakal kasusnya seperti itu. Kapungkur oge ning anjeunna ningalikeun kwetansi. Oh. Ningalikeun kwetansi cenah emak jeung abah teh baheula teh nginjem duit waktu aing cenah di kan Haji Mayung mah kan gitu kan Haji Mayung nya. Baheula cenah nginjemkeun duit, tah buktina. Geus pas. Sesuai baheula teh di dieu teh tangkal kadongdong. Ayeuna ti ditu ka dieu astagfirullah eueuhna ge si Atan nepi ka 1,5 meter. Ya Allah pepujieun gablek adi aing kurang ajar ieu mah. Abi teh ngahuleng ka pungkur teh. Tapi aya tapina. Abi yakin 1000% moal mungkin sepuh abi ngadukeun anak. Abi yakin. Moal mungkin ieu mah. Malihan mah abi ge nu macak teu raosna mah tapi punten katatannya abi sanes nyarioskeun Pak Haji. Mun bios teh Mun cariosanana punten kieu daripada abi nyarioskeun di pengker gitu kan kata. Nya nyarioskeun teh malah kan nyalahkeun sepuhna gitu kata abi teh. Nu mata karunyana teh hawatosna teh gitu kata ka sepuhna. Astagfirullahaladzim. Ya sanes Allah ngadukeun punten katan itu bias Pak Ustad. Cuman panginten Pak Ustad mah nya ngawartoskeun ka Kang Atan. Terus di panginten Pak Ustad nitip teh Kang Atan ke beuh bili bisi ulah matak ngajantenkeun papaseaan. Insyaallah Pak Haji. Kacau boga adi aing. Kacau segala disodakohkeun. Emang matak beunghar mun teu sodakoh sia teh. Aduh si legenda. Yang sing tarapti we gitu Kang Atan. Nya moal ayeuna mah janten kieu we Pak Ustad daripada abi henteu janten intina kieu daripada abi teu ngajanten ngahibahkeun atanapi ngawakafkeun eta tanah abi bade kumaha cara supaya eta tanah ulah pindah ka Kang Haji Mayung. Legenda yo antosan heula Haji can beres nyeun watesnya pokona mah legenda tenang lamun engke aya jelema kitu we legenda bisa ngaganggu mah Haji keur digawe keneh kalem jeung modal aing mah sia mah. Supados Pak Ustad didinya tiasa ngadegkeun pondok pasantren anu dicita-citakeun ku abi sareng sepuh. Tah kitu Pak Ustad pangintennya abi hapunten ye. Aduh rada gering dewe batin ye. Kang Atan, Mun kumaha Pak Ustad? Panginten Pak Ustad mah seja permiosnya. Mun mangga. Salarasna mah Kang Atan Pak Ustad ge teh aya uleman kitu ka Jakarta. Mun panginten dari nuju kieu mah geuning raoseun gitu. Ya pasti Pak Ustad. Aduh ya teu cai-cai acan Pak Ustad abi hapunten Pak Ustad. Abi nu punten masian wa Kang Atan di pegat. Bios teu nanaon. Pak Ustad pokona sing percanten ka abinya. Abi hapunten sakali deui. Abi ulah kirang hapuntenna ya Pak Ustadnya ulah kirang hapuntenna. Pak Ustad pokona sing tenang we ayeuna mah geus ku abi diuruskeun perkawis ieu mah engke abi sareng Kang Haji Mayung nya. Siap. Mangga. Kang Atan. Mangga Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya wates nu bener na teh teh. Jangan dapat adi. Aduh. Kang Haji Mayung ieu geus ngarebut teuing taneuh. Ieu hayangna kumaha ieu jelema asa kacida-cida teuing. Baheula itu geus ngarebut sawah mah, kebon mah. Ayeuna geus diaku deui wae eta. Ieu nyebutkeun boga bukti teh da. Mal bisa dipercaya jelema kieu geus mal bisa dipercaya. Pas. Aduh. Oke euy. Aduh. Iya. Ku aing mah akan. Pas ayeuna mah sesuai sabada teuing jalan mah. Nah, atuh make jeung harayang jalan gratis. Ya Allah Rabbi. Geura tobat Kang Haji, geura tobat ieu picilakaeun ieu. Piraku ayeuna ngurus anak jeung pamajikan nepi ka boga ladang meunang rerebut tanah ti dulur komo bari jeung ngabohongan ya Allah Rabbi astagfirullah ya Allah Rabbi beres ya mah enak kan di ditu ka dieu pan di dieu tah baheula gen wates tak kokak itu ya aing ayeuna dibikeun ku si Atan ti ditu ka dieu atuh sabaraha meter ti ditu ka dieu kan dikali panjang kurang ajar memang si Atan dasar belegu gablek adi teh moal si Atan ku aing dicokot di sakuaing jalan ogen ayeuna mah didatangan ieu mah kudu didatangan ieu Mang Haji ayeuna aya moal kitu nya
Wayah kieu tah. Biasana kan sok ider-ideran wae. Paribasa sodakoh. Aya moal kitunya. Ayeuna mah ya kudu tenangkeun heula pikiran, kudu neangan cara jeung jalan anu halus di tepunganana engke lamun geus tenang kondisina ieu panas kan ieu. Aduh Gusti Nu Agung. Lempeng. Ayeuna mah sia masalah jalan mah nyararieun we jalan di ka ditu. Urusan jeung aing, urusan. Oh, pakai pertama teh ieu teh euy. Ieu aing ngarita meh tereh loba. Agenda. Cager. Kalem agenda. Ayeuna haji ieu geus beres. Tinggal engke haji doakeun ieu urusan tinggal jeung si Atan ieu. Tenang, agenda. Hai. Enak mah geus betah situ ka dieu teh. Dicokot deui ku aing jalan ayeuna mah. Nah, agenda sia teh. Wah, sia belagug make jeung tanah nu si Atan tanah nu nu haji can apal maneh mah sia teh teu apal lakon ikut campur sia. Sopan sia teh make tajwid ngomong teh. Dipikeun sia. Mana agenda? La ilaha illallah sia make jeung naon sia teh ngait di dinya sia teh. Belagug sia teh. Naon Pak Haji? Sia make jeung ngait di dinya. Naon eta make jeung balik sia jeung rekehed. Sopan teu make tajwid sia. Balik. Duh. Nah make ngamek. Nya Pak Haji nya. Sia make jeung kabur kurang ajar sia ngarit dina kebon Haji Mayung teu sopan sia teu make tajwid, teu make akhlak sia hirup teh. Kurang ajar. Awas sakali deui ku aing disemprot sia ieu. Teu sopan pisan make ngarit di teun tanah Haji Mayung sia. Awas ya mun ngarit-ngarit teh sia di dieu. Sopan sia teh. Untung bejaan ku si Lagenda. Lamun teu bejaan ku si Lagenda, mah kapangit anu ngarit teh. Sia. Kurang ajar sia. Oh, kitu teu ngurang. Ai. Mudah gitu nu kelot teh, Ke. Nah, ieu teh euy. Tanah teh da ieu teh nu Haji nu Mang Atan lain nu Haji Mayung jadi Haji Mayung anu amek nah ke asa teu kaharti ieu mah asa rada gelo ieu mah jelema teh ngaran Haji Mayung asa edan teuing ayeuna anu Mang Atan di aku ku manehna asa rada gelo teuing anjing ayeuna mah balik aing mah bes balik lah anjing riot pikiranna oge lah Kurang ajar sia. Make jeung ngarit di kebon aing sia teh sopan sia. Hirup teh untung lagi sia maneh ngabejaan. Lamun teu bejaan cilaka Pak Haji. Beak ta jukut aku si jangkar kehead tah. Jelema fakir miskin Lagenda eta teh ngarit di kebon Pak Haji sia teh sopan sia teh. Awas ya ku aing mun ngarit-ngarit deui. Ai belis geuning di kanceng itu naon maksudnya nya? Entong jalan ka dieu. Ditutup Gitu ditutupnya. Ditutup ku aing nepi ka ditu aing. Geus eueuh jalan ayeuna mah ka dieu. Ditutup nu Haji Mayung lain nu si Atan dieu. Lain. Gareno gini Hari kitu. amania teh lah. Halik kitu. Tunggu teu sopan sia. Teu meunang ayeuna mah. Sangeunahna sia leumpang ayeuna ditutup. Nu Haji Mayung ayeuna mah teh lain nu si Atan. Teu sopan sia. Tungguan ieu mah euy bisa nu muka ieu aing ieu. Aduh aing ieu jelema belah dieu deui. Aduh. Aduh. Awewe geulis ieu mah. Hop, stop. Hop. Neng udah ke mana? Tadi kepali ditu nah kan ieu dikian. Yo Pak Haji nuju ieu ya mah pembatasan unggul neng. Tiasa da neng mah lewat ka ditu. Ke ku Pak Haji bade dibuka heula nya. Geus Nu Agung. Ya. Mangga lewat. Nuhun mangga. Aduh. Geulis itu mah. Cicing. ayo direwat ke berat ini ya darurat terkenal kemana-mana ayo ya ditutup jalan Dengekeun heula aing. Balik deui ka ditu.
Ieu lain jalan umum. Ieu nggak ditutup ku Haji Mayung. Balik deui kan. Kumaha apa kieu teh berat Balik teu hayang apal. Enak sangeunahna yuk. Make wah. Tuh apal. Hari itu. Balik deui. Balik sia ka ditu. Mundur deh, mundur. Mundur sia mundur. Mundur sia mundur. Mundur ka ditu, mundur sia mundur. Mundur sia mundur. Keheula Neng, keheula. naon Haji Mayung mana itu mana naon kudu balik deui asa Yuk kan ditutup kan aku pamali. Keheula. Gusti nu agung geulis euy. Aduh aing kumaha. Keheula Neng. Sok mangga. Mangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok Neng. Nuhun Pak Haji. Mun mangga. Oh, Rombi. Gulis gitu. Meunang kana geulis, tapi saeyeuna nungkul. Aduh, geus legenda lah. Geus ayeuna mah Pak Haji yeuh kudu berjamaah. Ancan ayeuna kan ari infak ahli sedekah yeuh. Kudu salat heula yeuh. Ieu mah keuneu lah. Bilang ke ka dieu deui geus beres salat. Ka dieu deui. Ditutup ku aing ngajalan. Kan deui si Atan.